mantasawapa bila tapakoha pakod tajandako. Sahajama anu bertasawuf akan tetapi tidak berpikir, maka akhirnya kafir jindik, matinya suul khotimah. Hikam wae tapi pikir henteu kafir. Dain hikamat teu aya martelakeun salat teu. Teu aya salat teu aya. Di dalam kitab hikam tidak ada penerangan tentang cara salat yang sah, tidak ada. Da bagian tasawuf ngatur hate eta. Bager-bagernya mah tapi salat teu becus. Heuh, loba nu kitu, loba. Wudu sapotong. Jadi batal Islam dua. Satu melaksanakan, satu total tidak dua melaksanakan tapi tidak tetapi aturan. Yang dinamakan sholat mungguh sara yaitu aqwalun wa af'alun, merupakan pirang-pirang ucapan dan merupakan pirang-pirang pekerjaan. Mahsusatun yang ditentukan, muftatahatun bitakbir yang diawali oleh takbir, muhtatamatun bitaslim yang diakhiri oleh uluk. Itu namanya sholat mungguh sara, suatu ucapan dan yang ditentukan. Tadi pekerjaannya tentu, ucapannya tentu. Man maro bipa itin jalmanu akil baleg, yu tinggal sholat. Yang tidak melaksanakan dulunya kononnya enggak sholat, wujuban wajib harus melaksanakan kodoin pata bila udin, apabila teu sholatna enggak, sholatnya enggak ada udur. Lain kasarean, lain kapohoan, tapi naon ngahajaha kagok ke ulin, kagok ke dina mobil, tuh loba kagok ya bukan apa. Nah, salat sunat diinstruksikan, digelarkan oleh Allah untuk menambal fardu. Lamun teh mah juju teu salat fardu, getol salat sunatna bisa katama ku salat fardu. Ngan aya bandinganana. Salat sunat bisa dipakai nama satu fardu 70 rakaat. Walah. 70 rakaat bisa dipakai mayar 1 rakaat fardu. Walah. Lohor sama rakaat? Punya salat sunat berapa? 280 rakaat, cuman bisa pakai nama 1 waktu lohor. Waduh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah amin. Wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tadalana danban illa ghafartah wala hamman illa faraztah wala dainan illa qadaitah wala maridon illa syafaitah wala hajatan illa karido illa qadaitaha wa yasartaha. Amin ya Allah ya Rabbal amin. Pengajian kedua kitab fikih tauhid fikih tasawuf ngaji tauhid fikih tauhid geus meunang kana naon irodat ayeuna fikihna kudu diisi man tasawufa bila tapakoha pakod tajandako man tasaw wapa bila tapa pakod tajan dako waman tapakoha bila tasawapa pakod tapasako dikokokeun kitu teh ibaratna teh patahun kabeh naon teh lit tanasub ngaranna supaya munasabah supaya ngeunah omongkeunana gitu. Man tasawwapa bila tapakoha pakod tajandako. Barang siapa di antara kalian bertasawuf tapi tidak berilmu fikih, tidak berfikih, maka terjadi kafir jindik. Kafir kade asal bager we tuh mana Sunda wiwitan. Nah, paling bager. Yang penting ulah nyerikeun jelema. Lamun nek nyiwit ciwit heula diri. Tasawuf eta teh. Nyeri teu nyeri disebutna rasa. Eta alam lamun nek nyiwit ciwit heula urang, lamun nek neke heula. Tapi salat mah henteu. Panah rasa Sunda wiwitan Sunda wiwi anu teu kembali gitu ge teu kembali kana Islam nu sabenerna aya loba nu kembali teu kabeh Sunda wiwitan oge cuman Sunda wiwitan lamun tasawuf lebih bersenu kana tasawuf tapi teu berfikih. Man tasawapa bila tapakoha pakod tajandako. Sahajama anu bertasawuf akan tetapi tidak berfikih maka akhirnya kafir jindik, matinya suul khotimah. Kafir jindik dikitukeun tadi bahalaman nutin irobat teu meunang eta teh kitu teh ngan kurang enakeun teh man tasawapa bila tapakoha pakod tajandako. Siapa yang orang bertasawuf tapi tidak berfikih, teu apa cara salat, teu apa cara puasa, eta pakod tajandako maka matinya kafir naudzubillahi min dzalik. Maehan silem ge teu meunang di ditu mah teh. Maehan hayam teu meunang. Ngan aya hayam batur ka imah mahna beunang dipencit beunang. Itu beunang teh. Itu komo ku haji di pencitna teu meunang datra ibadah cenah mah teh. Tuh. Lamun teh buah ya buah batur di alam itu. Teh dalam Sunda itu witan.
jelema teh badak bedegong beda cek main mah haram tadi pura kulo boga mah urang mah da bager meunang cenah tuh beda judulnya nek teu cajanda kok kumaha ya kafir jindi hikam terus pikih kafir jindi hikam wae tapi pikih henteu kafir da dina hikam teu aya martelakeun salat teu teu salat teu aya. Di dalam kitab hikam tidak ada penerangan tentang cara sholat yang sah, tidak ada. Dan bagian tasawuf ngatur hate eta. Bager-bagernya mah tapi sholat becus. Heuh, loba nu kitu, loba. Dosa potong. Bager-bagernya mah dermawan mah. Heuh, di rest area tingali. Heuh, di rest lu sholat pada desek-desek balager tapi ketika ruku jeung sujud bool katingali celana aja lepis merecetnya gini bener teh kuloba-loba dek sholat tapi sholatnya teba mana eta make lepis sholatna kaos deh katanya teu bola jadi tidak kata terjadi cek Imam Syafi'i terjadi cek Imam Malik terjadi terjadi eta loba nah berarti teu pikih eta jalma teu ngarti pikih jadi kumaha kitu kafir jin begitu bager tapi teu ngarti Islam na batal. Jadi Islam na batal naon? Satu, sama sekali tidak melaksanakan. Batal Islamna. Syahadat teu ngucapkeun, salat henteu, zakat henteu, mengaji henteu, non muslim ngaranna. Salat daek kayak Bapak Haji Burhan. Doyo. Pas ketika sujud naon baol katingali. Liar tuh. Kebujur orang ketinggali keur sujud nah kapan merecet calanana make kaos ningsak loba nu kitu awewe make mukena kalong aya kana mau kena kalong naon mukena kalong teh sapotong ada komo nini ripuk tos cicai nini kira-kira kutang genjeng soal bener maek kaos henteu langsung maek meuna kalong Allahu Akbar kale katingali teh di mana di hanap tuh Allahu Akbar katingali teh batal Islamna eta nini lain orang muslim lain orang kafir da teu salat melaksanakan tapi tidak netepi atuh bahaya. Jadi batal Islam dua, satu melaksanakan, satu total tidak dua melaksanakan tapi tidak tetapi aturan. Kumaha carana? Mau kena kau boleh, tapi pakai pakaian Batman dulu. Apa Batman? Kaos kado merecet. Oh tuh, sung kaki ongkoh, oh benar tuh. Rapi. Lantas pakai mukena kalong boleh. Sebab ketika begini tidak ada orang kelihatan. Kumaha mun teu make mukena kalong? Pakai Batman. Jadi. Cuman enggak sopan ke Allah. Ngajak joget jeung Allah gitu. Nenek sopan. Maka ada inisiatif baru dari Muharik Musola Al-Muhyi yaitu Bapak Haji Deden bersama ayahanda Bapak Haji Burhanuddin. Ya, apa andi? Pengen ngaji fikihnya alhamdulillah. Karunya cenah kabeh juju jeung rekan-rekanna bisi teu sah salat. Nah, iya. Amin ya rabbal alamin. Babus sholati
lumayan kitab tinggali babu salati ari bab bade matelakeun salat wa hiya uti salat sar'an bungkus sara aqwalun iku piro-piro padamelan wa af'alun lan piro-piro padamelan mahsusatun iku piro-piro ucapan lan piro-piro padamelan mahsusatun kang den tentukeun mubtatatun kang den awiti bitakbiri kalawan takbir muhtatamatun kang den pungkasi bitaslimi kalawan awe salam wasumiatan apa den arani salat bidalika kalawan mengkonon salat bistimaliha kana ku Jawa gitu pokok Jawa Sunda itu hati pokok deh Sundanya Sunda listimaliha kana ngawengku piro-piro akwalan af'al ala sholati ingatase mana sholat lugotan lemunggu-lugoh wahia lan uti sholat munggu-lugoh adoa iku ngadoa wal mafrudatul ainiyatu lan utawi piro-piro fardu ain khamsun iku 5 pikul yaumi lem saban-saban dina walatin lan wangi maklumatin kang den maklumi bina dini munggu agama bidoroti kalawan jelas payak puru maka kupur jahiduha sapa wong kang angas maring salat walam tajdami lan ora makumpul opo hadil khamsu iki salat kang 5 li goin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kedelian nabi ingsun sadaya Muhammad kang jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam wa puridot lan den paduakan apa salat lailatul isra'i lemongian isra ba'dan nubuwati dina saat pos janten nabi bi asli sina kalawan 10 pirang-pirang tahun wa salasati asyurin sareng 3 pirang-pirang bulan lailatul sab'in dina pentingan ka-7 wasisrina jeung 20 min rajab tina bulan Rajab walam tajib jeung teu wajib naon subuhu yaumi til kalailati subuhu yauma til kalati subuh dina pentingan dina itu pentingan poean itu pentingan liadamil ilmi karena ono ilmu bi kaifiyatiha kalawan cara pertingkah salat inama tajibu angin pastina wajib al maktubatu opo salat kang den pardukeun pis aya as-shalawat tegese piro-piro salat alham kang 5 ala kulli muslimin ingat saban-saban wong muslim mukalafin kang mukalaf bae baligin tegese kang balig akilin kang berakal dakain wong lanang au goya talian dakar tohirin kang suci pala tajibu maka ora wajib apa salat alaka peringatase wong kang kafir aslin kang bangsa asal wasobiyin dan bocah lanang kang cilik wa malung kang gendeng wa mugmailan wong kang ayan wasakrona lan wong kang weureu bila ta'adin kalan ono maha-maha di adami taklifihim karena ora nono kataklif kabeh wala ala haidin lan ora wajib salat ngatase wong kang head wanu pasaa lan piro-piro wong kang nipas diadami sihatiha karena ora sah salat minhuma saking haid lan nupasa wala qodo ala ora qodo iku wajib alhima ingatase haid lan nupasa bal tajibu tatapi wajib apa salat ala murtadin ingatase wong kang murtad wa mutaadin lan wong kang maha bisukrin kalawan mabok babus salati langsung kena masalah babu salati kata salat terbagi 2 satu kata salat menurut tata bahasa Arab 2 kata salat menurut syara wahia syar'an aqwalun wa af'alun mahsusatun mubtatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim yang dinamakan salat munggu syara yaitu
aqwalun wa af'alun, merupakan pirang-pirang ucapan dan merupakan pirang-pirang pekerjaan. Mahsusatun yang ditentukan, muftatahatun bitakbir yang diawali oleh takbir, muhtatamatun bitaslim yang diakhiri oleh uluk. Itu namanya sholat mungguh sara. Suatu ucapan dan yang ditentukan. Tadi pekerjaannya tentu, ucapannya tentu. Yang ditentukan, yang diawali oleh takbir, diakhiri oleh aweh, itu namanya sholat mungguh sara. Ucapan namanya rukun qauli, pekerjaan namanya rukun fi'li. Contoh haji dan sholat, Allahu Akbar, terus doa ibti, baca pati, tuh aqwalun namanya, ucapan, tapi ucapannya tentu, ditentukan ucapannya, tidak semua ucapan kan, mahsusatun, terus aqwalun, af'alun, pekerjaannya juga tentu. Pakai cangkum mah bukan sholat. Ruku, sujud, diawali oleh takbir Allahu Akbar, diakhiri oleh aweh, itu namanya sholat mungguh sara. Wasumiyat bidzalika listimaliha ala sholat lugotan. Ucapan dan pekerjaan yang ditentukan, yang diawali oleh takbir dan diakhiri oleh salam. Kenapa dinamakan sholat? Karena ucapan dan pekerjaan tersebut menghimpun makna sholat mungguh lugot, doa. Lantaran kata sholat mungguh tata bahasa Arab lugoh doa bil khair, mendoa dengan doa yang bagus. Dikarenakan di dalam sholat tersebut banyak doa, maka sholat tersebut dinamakan sholat doa bil, dinamakan sholat karena sesuai dengan mana doa. Menurut lugot, sholat mungguh cek lu doa, karena dalam sholat itu terhimpun doa beunghar ge aya jadi sholatnya doa beunghar aya, hayang beunghar aya dan sholat taradir. Rabbi fir warham wajbur wahdi wa'a wabu, reka doa naon li teu meunang dinya mah sabrukun pendek. Lamun sujud bebas, doa beunghar heg, asalkan doa anu hubungan dunia akhirat ataupun dunia urusan akhirat wungkul, ngan teu meunang dunia wungkul mah boleh maceng keur sujud eta wae doa lain subhanallah tamahan ku ari mah sugan da masih bujangan bener teu. Allahumma jawi jaujatan jamilatan wa parjian baskoman, gue Gusti abdi kawinkeun kawin nu geus momokna di baskom. Dina naon? Tamahan gue tungtungan atahiyat heuh. Dina naon? Asalkan hubungan dunia pamajikan tiai hubungan dunia akhirat eta teh. Sabab lamun teu boga pamajikanna panon teh teh bener eta teh. Maksiat ba, maka minta kawin ceng. Nah sebab maksiat panon, tak amankan maksiat, ku kawin, penta ka Gusti. Ari mah idola anak nu kumaha, nu penek gede. Oh, penta eta ari nu penek ge. Lantaran nu kitu lagi gede cek ari. Geus teu naon. Supaya selamat dunia akhirat.
eta teh selamat akhirat ngaranna. Sabab lamun teu kawin ieu panon teu eureun. Maksiat bae, berarti akhiratna teu sah. Silakan doa. Wal mafrudatul ainiyatu khamsatun fi kulli yaumin wailatin ma'lumatan minad dini bidaurah. Salat nu dipardukeun sadayana kan fardu ain aya 5 waktu. Sehari semalam. Secara jelas-jelasan. Semuanya orang muslim, orang kafir juga tahu bahwa orang Islam diwajibkan melaksanakan salat 5 ku jelas-jelasna. Maka oleh karena itu payak puru jahiduha. Ceng salat ceng, hoream. Wajib salat ceng ceuk saha tekian santangna. Ti dituna payak puru jahiduha. Orang yang anti salat hukumnya kufur. Payak puru jahiduha. Kufur. Anti wajibnya kufur. Walam tajtami hadil homsuli goin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagi umat Nabi Muhammad SAW salat 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Beda dengan Nabi Daud 1 waktu. Hebat ngeunah teu. Duhur wungkul. Anu asar wungkul. Anu subuh wungkul. Anu isya doang. Genah teu. Tapi umat Muhammad 5 waktu. Anu asalnya 50. Diskon jadi 5 waktu. Umat yang dulu cuma 1 waktu. Ngeunah teu? Henteu. 1 kali salat zuhur 50 kali salat. Daek tuh. Salat amal zuhur wungkul. Cuman dur aja tapi 50 kali sembahyangnya. Waduh, lieur wae. Wa furidat lailatal isra badan nubuwah. Salat 5 waktu dipardukan oleh Allah kepada Muhammad dan umatnya pas ketika Nabi Muhammad berangkat Isra petingan 27 dipardukan salat 5 waktu badan nubuwah setelah Rasul diangkat jadi nabi bi asli sinina wa salasati asyhurin kalawan umurna 20 bi asli 10 bi asli sinina 10 wasati asyhurin 16 sabra bi asli 10 was 3 bulan tah 10 3 bulan bedana lailatas sabin wa isrina pada malam 27 min Rajaba bulan Rajab tanggal 27 Rajab diwajibkeun salat 5 aya can Rajab na harita Cihonoros bulan Rajab aya can can kenapa kaya kieu bertepatan da Rajab lagi can aya da bulan Rajab ge can da aya tahun hijriah mah setelah Rasul hijrah ke Madinah. Isra kapan? Waktu Rasul di mana? Belum hijrah ke Madinah. Bisa nanyakeun. Bulan Rajab teh ilham mimitina. Kangjeng Rasul geus hijrah ke Madinah. Kenapa ini udah ada? Oh, bertepatan. Itu bertepatan. Lamun hitung-hitung ku tukang hitung teh pas. Begitu lungsur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subuh lungsurna. Jadi Rasul sebelum subuh sudah nyampe ke Mekah. Sedangkan instruksi sudah ada. Wahai Rasulullah, laksanakanlah salat 5 waktu bagimu dan umatmu.
subuh diwajibkeun can? Wajib can subuh? Nyampainya Rasul ke Mekah sebelum subuh. Wajib teh subuh kira? Walam tajib subhu yauma tilka lailah. Subuh pada malam tersebut belum diwajibkan. Oh, encan. Encan. Naon sababna? Masih mubayyan, belum jelas. Belum jelas. Bagaimana sih caranya sholat? La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Can mampu manusia. Kenapa mampu? Belum ada ilmunya. Walam tajib subhu yaumatil kalailah li adamil ilmi bi kaifiyatiha. Karena belum tahu bagaimana cara bertingkah sholat. Selanjutnya pada siang hari Rasul berdakwah, wahai umat-umatku, Allah telah mewajibkan sholat kepadaku dan bagi umat-umatku. Sahabat berbondong-bondong bertanya, bagaimana sholat ya Rasulullah? Nah, maka Rasul sembahyang. Sholu kama ra'aitumuni ushol. Wahai sahabat-sahabatku, bersolatlah kamu sebagaimana mesti sholat aku. Maka sholat pertama yang diwajibkan sholat dohor. Sumpah encan. Sholat sehingga ayah nama dirinya dohor. Kenapa disebut Bapak Haji Burhan? Ada lalakona. Ada. Tuh. Hayang diganti ngaran mana ceng oi? Bi haji nu ge hayangeun. Oh juari ya bagus. 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 Nah, kenapa sholat tersebut dinamakan sholat dohor? Menanggabil di bahasa Arab. Dohor teh. Dohor itu jelas. Jadi jelas dohor itu. Jadi sholat yang jelas pertama dilaksanakan adalah sholat dohor. Karena sudah ada ilmunya, sudah jelas ilmunya, maka resmi dinamakan naon? Dikenakan sekarang udah diberi petunjuk agama, maka resmilah bukan Bapak Asep Setiakawan, tapi Bapak Haji Muhammad Burhanu Effendi tuh aya lakona ceng teh. Lain cara juk. Burhanuddin itu orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Orang yang mendapatkan petunjuk agama gitu lalakona. Dulu mah Setiakawan. Dulu mah bahaya Setiakawan mah. Henteu lillah. Engkena suul hati. Bager nama, bener teu? Ngan bidayahna henteu li. Nihayahna suul. Geus aya mah ganti. Henteu bidayahna naon cenah? Lil arju ilallah min alamatin najhi pin. Tadi geus pan. Beres tah. Keke aya wajah tasmiyah eta teh. Aya wajah tasmiyah. Warud oyong kepada aya warud lokang seur kepada tu panti kiih. Lokang seur eta. Tuh. Ngaranna teh naon alambil golabah ceuk ngaceng mah eta teh. Alambil golabah ngaranna. Aya hajatan ambil golabah teh. Aya teh gang beringin naon sabab sik. Baheula aya tangkal calingin gede. Henteu disebut teh gang beri. Aya teh baheula.
Bener. Namanya alam bil golabah kabeh gitu. Kalindih ku kagaliban, kalindih ku kajadian ngaranna. Dohor kitu tah. Alam bil karena kalindih ku kajadian. Alam bil golabah ngaranna. Innama tajibul maktubatu ay salawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin. Salat 5 waktu diwajibkan khusus bagi orang muslim mukallafin ay baligin akilin. Orang muslim geus baleg juga normal akalna. Dakarin agehi nek laki rek awewe asa dia normal akalna wajib tapi muslim tohirin suci tina haid jeung nifas wajib teh. Maka oleh karena itu datang waktu lohor orang kafir enggak sebayam non problem biar tidak wajib. Orang kafir urang we salat mah batul teu wios cerekan entong tidak ada instruksi. Kenapa kafir? Rugi teu mending kafir ulah. Aqimus sholat dur waktu lohor. Orang kafir kerja terus nggak istirahat biar. Kenapa? Tidak ada instruksi. Kenapa? Bukan orang tapi Pak Agus ketika kerja waktu lohor berhenti sholat dulu Pak Agus. Sholat dulu, jangan poli terus. Sholat karena orang baleg nugelo teu budak leutik teu obleho teu orang kafir enak amat. Padahal mah gak enak. Orang kafir justru rugi. Kenapa? Sholat di dunia enggak sah, di akhirat disiksa karena enggak sholat. Bingung enggak? Sholat di dunia enggak sah, di akhirat disiksa karena enggak sholat. Justru ripuh. Mau sholat enggak sah, di akhirat disiksa. Masalah kakum pisakon. Wahai Abu Jahal edan, kenapa kamu nyangkorak di neraka? Lam naku minal, karena aku tidak bertauhid dan tidak sembahyang. Jadi orang kafir rugi. Mau sholat enggak sah, enggak sholat disik, ibu enggak maju kena mundur kena. Tidak sah sholat karena kafir. Tidak instruksi karena kafir, tapi disiksa. Bingung akhirnya, aing dek sholat teu sah, disiksa deh, bingung Pak. Nah, karena nurutkeun kaul kadua, orang kafir tetap kataklif hukum syara. Cekol kadua. Dasar nama dina Al-Qur'an. Lam naku minal. Kenapa kamu nyangkorak di neraka sakor? Dikubur neraka sakor. Lam naku minal musholin. Nah, lam musholin ieu isinya 2. 1, tidak bertauhid sama Allah. 2, tidak melaksanakan sholat. Lam nak. Nah, berdasarkan dalil ini orang kafir tetap masalah hubul ubudiyah diseru tapi tidak sah. Lain dengan muamalah. Nah, muamalah mah di samping instruksi ada sah juga. Asal sesuai dengan aturan. Nah, beda tuh. Fala tajibu ala kafin asliin wa mugmaleh wa sakron. Jelema nu mabok gunahnya nu stres teu wajib salat. Teu. Hilang akal. Nu mabok minum
mabok datang luar tuh aju sholat dadah nu stres tuh aju sholat dadah dengan catatan bila ta'adin maboknya tidak disengaja. Wah Haji Deden barangkali mah aya cai herang asugan teh cang diidum langsung mabok datang waktu teu wajib salat sebab maboknya tidak sugante cek Gus Aceng teh ieu teh rokok ai balik nyot teh har ieu mah seleng-lengan euy lai har Gus Aceng kunan surak seuri aduh si horeng ditipu ku si Ari sabu-sabu ganja datang disengaja sugan rokok biasa teu wajib sholat diadami taklifihim karena teu kaperdi nggak gelo teu disengaja dasarna wala alaha idin wa nupasa juga sholat tidak diwajibkan bagi bejujuk nu keur men bejujuk tos lahiran sedang nipas teu wajib sholat enak udah teu wajib beres naon sababna diadami si hati-hak minha karena sholat tidak sah bagi orang haid dan nipas enggak sah wajib teu qada wala qada alaihi ma untung ada diskon jang istri mah bener teu jang ibu-ibu dadis khusus bagi orang men jang nipas ada diskon tidak wajib sholat tidak wajib qada melaksanakan sholat tidak sah enak teu apalagi 15 hari nipasnya ya enak cuman Haji Deden nu ripuh mun majikan mah mah aduh guru puasa tak baji apa pengen 15 kali mena tapi Haji Deden nu ripuh aduh wala qada alaihim jalamun hejeng nih pas teu wajib qada kenapa sulit nah hese capek coba laun mena 15 hari berapa kodoknya lieur mah kodokna capek mah lah dirorok wala dororok geus pengawadatkeun diri pengawadatkeun ka batur teu wajib kodok bebas mending menilainya 15 hari bebas kodok teu wajib salat teu wajib enak pan ngan tadi teh aja dia nu ripuhna alah ampun teuing kumaha lamun Gus Aceng datang ka puasa teh pusing teu laku-laku aing akhirna aya rokok nu tadi teh ieu mah apal lain ngarokok disengaja mabokna eta mah disengaja tuh ikut andil ari oge pusing euy tuh aya topi miring apa topi miring topi pagi miring meren tuh oh gitulah dino mabok we datang masuk wajib we salat eta wajib katanya Ledia Kando sugahan gitu saha salakina teh Islam cenah Ledia Kando bagaimana anaknya? Aduh Kristen aya. Setelah umur 60 tahun masuk Islam. Nah, kumaha wajib qada teh tah. Itu eta payayat geus gede murtad masuk Kristen karena dibawa kawan teh setia kawan tadi bawa kawan akhirnya demi kawan aku masuk Kristen
10 tahun di Kristen kau sudomo dulu. Islam deh, Kristen deh, Islam deh, namanya orang murtad. Ketika murtad tidak wajib sholat. Cuman batajibu akan tetapi wajib kodok sholat ala murtadin ke orang wajib dikodohan tah sholat murtad mah. Ketika murtad teu bisa teu sah sholatna. Masuk Islam wajib kodok. Tadi Gus Aceh naon tadi? Teu sholat mabok disengaja. Wa muta'adin bisukrin. Wajib kodok sholat bagi jalama anu mabok dengan disengaja. Berarti lo banyak wajib kodok sholat. Aya keneh waktu. Jojo ngeunah cicing. Lanjut. Ceng, sholat ceng. Teu sholat aceng tadi lohor, teu sok. Orang naon aceng teh? Muslim kafir. Muslim. Lohor teu sholat. Asar henteu keneh. Cek Ibu Hajah Maryam tuh, Sayyidah Maryam teh. Ceng mah teh ngerakeun kos nyarak ajengan bae. Sholat tuh ceng sholat mung aceng teh. Enggak mung. Yang hees. Aduh, aceng. Lohor henteu sok. Asar henteu. Ceng sholat ceng geus asar melohor teu Maryam mah. Asar henteu. Maghrib lagu sakedeung deui. Wajib sholat heueuh wajib aing ge apal tong sok loba omong teuing. Teu. Eteh aing. Kitu aceng mah. Teu. Apaleun wajibna mah apal. Da santri asalna. Tobat ceng embung. Kumaha tobatna teh? Heuh salat kodok embung. Kumaha tah jang kitu jelema kitu tah? Kumahakeun? Hah? Kumahakeun jelema kitu tah? Udah kitu? Lawan henteu sok? Asal henteu sok? Kita kodok wajib mana kan? Lohor enggak sholat, asar enggak, kodok enggak mau, langsung nonton Bahrain. Oh, ayo karena nonton bola mah sebut. Kita kodok embung. Tapi nekadkeun kana wajibna, kudu kumakeun tah makhluk nomor kitu di kitu tah. Lain aceng lain ieu mah. Bisi aya nu kitu teu di dieu. Wayuk talu kudu dibunuh walah dieksekusi bunuh mati muluk. Ail muslimu tegasna orang Islam al mukallaf at-tahir anu mukallaf berakal normal akalna baleg suci tina nipas suci tina haid tindak bunuh kitu teh walah paehan dulur kitu teh. Loh baru paehaneun loba. Oi, digana saparona gang beringin kabeh gempar. Aman podalanan unggul. Aduh, euy. Aing kumaha cara ngabunuhna? Bidarbi unuqihi. Tigas teh hangko peahna. Kumaha teh? Tigas. Paling ina tah. Gelancang we. Sieun hari ini Haji Deden osok tara aduh in ahrojaha apabila ngaluarkeun aceng kana salat amidan disengada anu waktu jamin tina waktu anu sah di jama mana asar sah di jama waktu lohor sah di jama jeung asar lohor teu sok, asar teu sok, maghrib nonton Bahrain, bener. Saha Gus Aceh nu kitu. Mulamun ceng dan teu kitu tah mah.
Kita tobat mung enggak saya setting cokot bedog tihang kok kana tigas. Waduh, woi. Sadis teu? Oh gitu hukum Islam mah. Arek hukum Islam. Wah, sagang beringin setengah nata modal. Aduh. Beres. Caang alam dunia bener teu? Ampun sih. Hah? Caang alam dunia. Beres tah. Saha nu maehanana? Kade ulah jorok. Khusus petugas dari pemerintah. Kalau gojo, teu meunang saha bae wayahna. Bahaya kalau tidak ada petugas yang dikhususkan. Puguh-puguh mah Ustaz Hasan teh perebut randa. Oh tuh. Iya pasalah mah. Nah, kesempatan cek Ustaz Hasan. Tigas kayak Ustaz Aceng teh ya. Da teu sok. Puguh-puguh mah ada udang di balik udang itu mah. Heuh. Nek dicokot ka bogoh. Tah bisih kitu. Heuh. Akan terjadi berantakan, akan terjadi hukum rimba yang berlaku. Heuh. Oh, bener euy. Tadi si Aceng teh salat, seukeut aing teh boga masalah jumanehna, geus paehan ku aing teh bakal kitu. Dendam tidinya. Nah, maka petugas yang membunuhnya harus khusus dari pemerintah, harus ditentukan. Algojo namanya. Beres. In lam yatub ba'dal istitabah. Bunuh sote Aceng gitu. Api pila teu kodo, teu salat teu to setelah diperintah to. Ceng, kodo ceng begitu tadi. Soalnya enggak mau bahennya aku foto. Nah, hukum sekarang. Sebelum dibunuh kan harus ditobat dulu. Ceng tobat ceng, ceng tobat. Salat kalau ceng embung. Nah, hukumnya merdih tobat. Nah, hukumnya nitah to ikhtilaf ulama terbagi dua kaul. Kalau pertama sunat, kalau kedua wajib. Tuh, jadi tong waka dibunuh Aceng teh. Cekol kedua mah titah tobat heuh. Cekol kahiji mah sunat titah tobat heula. Lek dibunuh ge teh tuh langsung teu naon. Karita. Nitah tobatna ikhtilaf pula. Kalau pertama wajib. Kalau kedua seimbang iya. Jadi cekol pertama Aceng jangan dibunuh. Suruh kodok dulu, suruh tobat dulu. Cekol kedua sunat nitah tobatna. Henteu ge tigas langsung teu naon. Barang begitu Aceng tidak sholat, langsung ada algojo bunuh. Nah, wala nadbil istitabah. Nutkeun kawal. Merdih tobat sunat, tidak wajib. Begitu enggak sembahyang, tidak disuruh tobat. La yadmunu man qatalahu qoblal tobat. Teka tempuhan orang yang membunuh, orang yang tidak melaksanakan sembahyang dohor dan asar sebelum diperdih tobat. Apabila nurutkeun kaul naon nu nyunatkeun. Akan tetapi kalau nurutkeun kaul yang mewajibkan justru harus tobat dulu. Maka kalau dibunuh langsung berbahaya. Ketempuhan kisos berlaku. Ngerti gak? Kalau menurut kawal merintah tobat wajib. Apabila dibunuh langsung enggak diperintah tobat dulu, maka terjadilah hukum kisos. Pati bayar mati. Akan tetapi apabila nurutkeun kawal sunat merdih tobat,
maka tidak ada problem, tidak ada hukum kisos. Cuman lakinahu yasimu, akan tetapi jelema nu mayana doraka. Ceng salat ceng, Gus Aceng suka ngerakeun mana mah salat lohor henteu, asar henteu, wajib salat teh ceng. Cok saha wajib, aing mah can meuneuh dalilna kitu jawabna teh Gus Aceng. Ceng salat ceng, hoream dohor henteu sok, asar henteu sok, ceng kodok ceng, wajib salat teh ceng. Cok saha wajib, aing mah can meuneuh dalilna. Jadi anti kana wajibna tadi mah henteu lin teu an kedua wungkul apa wajibna mah an kedua we ieu mah spontan anti kana wajibna teu saha salat wajib. Kumaha tah lamun kitu Pak Deden? Hah? Oh, bunuh tong. Hah, benci tong itu. Aduh ampun. Ceng salat ceng, bau. Dohor henteu asar. Ceng salat ceng, embong. Gak mau ah. Mending nonton bola. Wajib salat teh ceng. Eueuh ti dituna ceuk saha mari mana dalilna. Waduh nangtang euy ceng. Kumaha teh nu kitu? Pek-pek tong. Sarua wayuk talu bunung wah we tigas di wae naon dasarna kupon ieu mah dasarna kupur tadi mah jahidan beda tadi mah naon kaslan tadi mah bodoh yang sama intarokaha apabila Aceng ninggalkeun salat jahidan wujubaha anti kana wajib sama bodoh setelah dibunuh kubur entong alungkeun kana walungan. Oh gitu nu tadi mah nu tadi empan tadi mah kubur keneh tadi mah ieu mah anti kana wajibna berarti kupur kulantaran kitu bangkainya pala yugsalu wala yusala aleh tong dipanian tong disalatkeun alungkeun we ka walungan ka kitu geus beres tong dikuburkeun di kuburan muslimin kitu mah jejak we geus. Aduh loba teh. Hah? Aduh aman euy jang beringin salat kabeh ke mah. Dan utusanna geus parae. Arek moal euy. Hah? Aduh, euy. Aduh. Kupur kan. Anti kana wajibna. Pala yusalu wala yusala aleh wala dupina fi kubil muslimin tong dikuburkeun di makam muslimin di mana di makam batur di ditu jauh alungkeun kana walungan jejak ongkoh geus beres aya anjing bikeun ka anjing aduh ampun deui aduh euy loba euy di semua madhab kene iya hukum Islam itu kieu hukum beres bijuju baheula tara salat aing nyaho tara salat nyaho apa komo kedua negeri mah bener teu euy kumaha euy tara salat lain bijuju wungkul Pak Agus sama sok poa keur poli tara salat ih aing apal makana jam 2 mantok murid aduh salat barokah salat jadi tidak salat disengaja namanya tidak sholat bisa bijojo belak-belakan di Korea sholat apa Den? Bijojo ke di itu luar negeri kapengan tuh di loba tuh sholatna loba
Biju teh contoh ngan luasna ka manehna tara pundungan. Da loba keneh lain biju juga tara salat teh baheula teh. Jadi dasarna teu salat teh ngahaja haja. Kejadian sarua tah henteu. Minang teu salat mah oge. Teh era ku bapak teh. Aduh ampun teh. Komo ke di Korea baheula 2 tahun teh. Jauh ieu ti dulu rasa. Oh nu gara-gara teh lain poho ngahaja. Henteu ngahaja da teu era. Kaos si kabayan ka kota teh geuning teh. Bebas di kota mah ceuning teh. Teu salat teh gara-gara apana film si Iteung. Sugan. Teu tah kumaha ayeuna lamun urang dulunya teu salat ngahaja teu aya udur ayeuna kakarek eling payayat jeung Pak Agus teu lagu rek modal karek eling ieu alus masih bidayah keneh anugerah ti Allah teu ngan salat loba katinggalin dulu tapi sengaja teu salatna wa yubadiru man maro bipa itin wujuban in pata bila udrin wa yubadiru man maro harus cepat-cepat man maro bipa itin jalma nu akil baleg yu tinggal salat yang tidak melaksanakan dulunya kononnya enggak sholat wujuban wajib harus melaksanakan kodo infata bila udin apabila teu sholatna enggak sholatnya enggak ada udur lain kasarean lain kapohoan tapi naon ngahajaha kagok keur ulin kagok ke dina mobil tuh loba kagok bukan ada teu kedul wae sugan batur iya supaya den tulang lemur dadah teu salat oge wajib kodok spontan ayeuna teh in pata bila udin malam nonton bola bener langsung tidur Allahu Akbar kedengaran adzan tapi masih ngantuk ditilepkeun deui tara ieuna selimutna bangun jam 8 teu poin jam 8 langsung wajib qada kenapa karena tinggal salat bukan karena tahu waktu masuk adzan kedengaran tapi ngaringkep deui kita hudang-hudang jam 8 sanu kitu teh Bapak Haji Burhan dulu gitu teh aduh teh era ke pemajikan anak ajengan eta teh konon gitu maka paya jamu wajib al-qada'u fauron begitu jam 8 bangun langsung wajib qada wajib. Kenapa? Karena tinggal sholatnya disengaja. Terlebih lagi bijuju dulu di mana? Di Korea, di mana? Di Taiwan. Selama-lamanya nggak sembahyang. Walah. Disengaja. Walah. Paya jamu al-qada poron, maka wajib qada terus menerus. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullah. Ibnu Hajar angkat bicara. Walladhi yadharu annahu yajamuhu sorfu jami'i jamanihi lil qada. Khususan bagi bijuju yang banyak enggak sholatnya dengan disengaja seluruh zamanah khusus wajib untuk qada.
Ngobrol tidak boleh. Nah, apalagi nonton TV. Jarah enggak boleh. Aduh, boleh punya. Ma'ada ma yahtaju li sarfihi bima la budda minhu. Terkecuali makan, minum, istirahat, dan usaha untuk hari ini. Berapa jam kira-kira? Tidur berapa jam? Yang sedang berapa jam? 6. Ya boleh. Terlalu banyak 6. Itu mah bayi. Hah? Bayi itu mah. Tidur 6 jam bayi. Hah? 3 jam lah. 3 jam sedang. Usaha berapa jam? Untuk hari ini kalau 8 jam, untuk hari esok juga ada. Setengah 4 jam lah. 4 jam untuk cari bala-bala. 3 jam untuk tidur. Jadi 7 jam. Untuk makan 1 jam. Untuk sembahyang dan sesucinya 1 jam. Di berapa tuh? 9 jam. Tambah 4 jam. Untuk istirahat lagi. Jadi 13. Sehari semalam berapa jam? 24 diambil 13 berapa? 11 jam. Kodok terus. Sebelum tuntas jangan dulu berhenti. Walah. Berat. Wa annahu yuhramu alaihi atatawu. Bahwa sesungguhnya kelakuan dan tingkah nurutkan dohirnya Imam Ibnu Hajar haram bagi bijuju melaksanakan kegiatan sunat. No, setelah sunat haram. Waduh, jarah haram. Kegiatan sunat enggak udah sah, apalagi kegiatan yang haram. Waduh. Ngobrol haram. Waduh, kumanya. Santer. Aduh. Berat. Ada ajengan rangkeun gitu. Aya. Temenang sholat sunat haram. Di dia malin sholat sunat tungkul. Jarah. Ngobrol. Apalagi nonton TV. Pokoknya mah annahu yuhramu alaihi atatawu. Seluruh aktivitas yang disunatkan bagi bijuju khusus haram. Kenapa? Kodok belum punah. Karena enggak sholatnya disengaja. Bagus sama enggak? Sama? Masih banyak. Suganti bijuju boga gering rayap. Aduh, ayam batu bijuju. Payayat sama. Gitu. Dicicil. Ngobrol lagi haram. Can punah kodok mah. Tarawih haram. Waduh. Sunat kan? Kodok enggak. Waduh. Ngobrol haram. Nah, tadi bijuju ada keringanan enggak? Nah, iya urangnya. Aya keringanan jenuh kodok wae teh euy. Karek 4 kali kodok geus poho rakaat. Udah teh. Pasti kan? Sok pecakan lah, pecakan. Teh. Cobain dulu kodok. 4 waktu aja, jangan banyak-banyak. Itu sama rakaat. Liar. Jenuh. Apalagi tidak sempal guyon dengan orang.
jenuh, kodowa terus jenuh. Nah, lihat redaksi di sini. Redaksi. Walladhi yadharu. Nah, redaksi. Jadi dong ngaji kita patungin, apa tidak tahu redaksi apa? Sulit. Sulit. Tentu haram sholat sunat, haram sholat sunat. Ada di sini juga. Aya ngarepeh wae aya. Ceun-ceun aya geus. Haram sholat sunat. Itu nut kalau muktamad. Ngobrol haram. Cekol kahiji mah, tapi redaksi wadadi yadharu ieu teh. Nurutkeun kaul dohir. Aya muqabalahna kaul doib. Nah, ieu keringanan. Jadi intina bagi orang nu salatna tinggalin ngahajaha tidak sembahyang jadi sengaja konon dulu waktu masih muda sekarang nah maka ihtilaf terbagi dua kaul. Kaul pertama haram melaksanakan kegiatan sunat jarah sholat sunat id sholat sunat tarawih haram. Itu kegiatan sunat apalagi kegiatan yang tidak sunat. Nurutkeun kaul kahi dadohir aya muqabalahna. Nurutkeun kaul kadua tapi ulamanya di sini enggak dicantumkan. Tapi kalau kita bugia terus ini ada. Kata ulama yang kedua sulit. Orang ahli fikih kalau begini capek. Orang enggak akan mampu. Jenuh. Kodok terus jenuh. Maka harus taklid kaul kedua. Nah, sembahyang sunat boleh, sah. Ngobrol boleh. Karena jenuh. Cuman kodok harus punah sebelum mati. Karena kodok terus menerus jenuh. Terusan, jadi sholat sunat boleh, silakan. Cikol kedua mah boleh. Orang yang mengharamkan sholat sunat itu kol kahiji. Kol kedua boleh. Cuman deui. Kodok belum punah. Belum. Misalkan kodok lohor, kodok isya masih punya 80 waktu di kodok. Tapi sholat sunat getol. Nah, sholat sunat diinstruksikan, digelarkan oleh Allah untuk menambal fardu. Lamun teh mah juju teu salat fardu, getol salat sunatna bisa katama ku salat fardu. Ngan aya bandinganana. Salat sunat bisa dipakai nama satu fardu 70 rakaat. Walah. 70 rakaat bisa dipakai mayar 1 rakaat fardu. Walah. Lohor berapa rakaat? Punya sholat sunat berapa? 280 rakaat cuman bisa pakai nambal 1 waktu lohor. Waduh. Cing mending mana? Ayo. Hah? Pak Agus mending mana? Hah? Iya mat pan tadi cekol kadua salat sunat boleh. Kan? Boleh. Tapi kodok belum dilaksana. Karena naon? Karena era ku batur. Batur tarawih urang henteu jadi omong. Heuh. Padahal kodok bisa itu diinisiatif. 2 rakaat kan kodok subuh. Heuh. Ngilu sarua teh naon. Pas tarawih hati di Jumat naik. Udah 8 mantog. Naik salat 2 rakaat. Batur mah usolli sunat tarawih khusus bagi bejuju
usolli fardosub rakaataini kodo alilah beres kan. Bijujur taraweh ketinggali tadi gaya tuh aman padahal beliau mah kodo beres kumaha kunutna aya cara di wae adiru yusun liman arafah agama itu ringan bagi yang tahu era mah kieu ju bari kieu we eueuh bisa kunut tuh Allahumma gfir ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin beres gitu sakitu. Nya babari teh arek kayak mah di kodo salat tarawih teh anu kodoaneun kodo heula tarawih ganti kodo akur jeung batur ka masjid payat aya tarawih aya heuh padahal payat mah kodo da moal ka ciri atuh heuh tuh kodo subuh usolli pada sub rakaataini kodo alilah Allahu akbar ikut boleh ikut naon sah barang begitu ruku Allahu akbar tuh Allahumma bil ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad beres Allahumma bil ghafur kamu mah kabur tuh aja dari geseri dan main nama arek dari Korea telah sholat aduh haji deden daerahku bapak aduh biak waktunya walau alam bi mudah-mudahan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim tabarakallahu ta'ala kulli sahadatina ashabi rasulillahi ajmain amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin Allahumma salli ala sayyidina wa salatan tatmainu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tulisu biha qulubana wa tulhimuna biha uluma laduni wa tukrimuna biha bi syahadati wa karamati maduriyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa tarabidan wa atbatajuk wa tamamani mati wa tamama ridwani wa sallu wa sallim wa barik alaih wa alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa rajaqta wa amata wa ahyaita ila yaumin tuhsalu fil khalaiqi ajmain. Rabbana amfa'na bima 'allamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa baqi alana wa qarabatil lana fi dinina tawasalna bi ta'allumin tawasalna bi ta'limin antara Pangasan abdi tawasul ko pangurukan mugi Gusti ngarejekian kajambaran keamanan ya Allah biha
khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah sallallahu ala nadil mubin Ahmad al-Mubin